eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Di antara manusia nu hirup di alam dunya aya nu nyipatan ka dirina ku kapalsuan. Di antarana nyaeta ku sifat-sifat anu lain sifat aslina atawa ku tempelan-tempelan ku atribut-atribut anu anyar anu sifatna sementara. Contohna seperti ngaku beunghar, ngaku mulia, ngaku kuat, ngaku kawasa jeung sajabana. Ngaku beunghar dumeh loba harta bandana, ngaku mulia dumeh linuhung ku ilmu agamana, ngaku kuat dumeh bisa ngelehkeun musuhna, ngaku kawasa dumeh jadi kepala desa. Misalna ngaku beunghar, beunghar soteh loba hartana ayeuna da baheula mah dahar ge jeung uyah paribasana saking kumalaratna. Ngaku moya pedah geus jadi kiai, jadi kiai soteh ayeuna da baheula mah teu bisa maca Quran acan. Ngaku kuat, kuat soteh ayeuna bersehat awakna panari gering nampak mah boro-boro rek belut jeung musuh dalah reka cai oge hayang kiih diboyong ku pamajikan. Ngaku kawasa pedah diangkat jadi kepala desa, jadi kades teh ayeuna baheula mah tukang nganggur. Misalna ieu mah namun ujang seperti kitu eta teh hartina ujang teh geus nyipatan ka diri ujang sorangan ku sifat-sifat anu anyar. Anu aya na eta sifat teh sementara. Ta eta sifat-sifat anu saperti kitu teh eta teh lain sifat asli ujang salaku manusia. Nu ngaku kuat, nu ngaku beunghar, nu ngaku kawasa, nu ngaku moya teh geuning dina kanyataanana mah hirupna gumantung keneh ka makhluk-makhluk anu leuwih rendah di dirina. Contoh anu nyatana saperti kana sangu. Pemanggih sangu sapoe saputing oge geuning awakna ngeleper ngadareg-deg. Manusia anu moya teh geuning gumantung kana sangu nyaeta ka makhluk anu darajatna leuwih lemah jeung leuwih hina jeung teu berakal. Naon hartina? Hartina eta sifat-sifat anu anyar teu bisa ngalungitkeun, teu bisa menutupi sifat anu aslina. Ari sifat aslina naon? Ari sifat asli manusia mah nyaeta hamba. Ari nu ngaran hamba kabeh oge sarua di antara sifat asli seorang hamba teh nyaeta di antarana kahiji pakir. Pakir teh artina kacida butuhna ka pangeran.
Kadua duli ari duli teh hartina hina sabab jasad ujang mah dijadikeunana tina hadas tina cai mani indung jeung bapa. Katilu doib teh hartina lemah. Kaopat aji ari aji teh hartina keterbatasan. Dina satiap diri manusia pasti loba keterbatasan. Tak sifat asli manusia mah eta. Naon hartina? Hartina mun dihubungkeun yang urusan pangabdian ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, lobana jalma anu ngikrarkeun diri iman ka Allah jeung marigawe ibadah ubudiyah jeung ubudah tapi teu meunang kasugemaan ti Gusti Allah. Sababna diantarana nyaeta nalika yang harupna ka Gusti Allah dina ibadahna ubudiyahna jeung ubudahna lain nembongkeun sifat aslina tapi nembongkeun kapalsuanana. Mata ngeuleul hayang sugema nyata disugemakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disugemakeun ku Gusti Allah teh contona kieu, mun keur yang hareupan perkara anu teu bisa diatasi ku kalemahan ujang salaku manusia, mangka ujang dikuatkeun ku maha kuatna Gusti Allah. Nalika teu kawasa nyenghalkeun suatu persoalan, mangka ujang dikawasakeun ku maha kawasana Gusti Allah. Talamun kitu mapan hate ente teh sugema heueuh di mana butuh pitulung Gusti Allah nulungan, di mana butuh kekuatan Gusti Allah nguatkeun. Talamun kitu tan sugema karasa ngeunahna mangeran tur ngabdi ka Gusti Allah teh. Talamun hayang nepi ka dinya itarifu adhir au safaq, akui sadari tembongkeun sifat-sifat asli anjeun. Ya ja'alukallah gonian billah, nalika anjeun geus kaluar tina arodiyah nyaeta tina sifat-sifat anu anyar, tina palsuna pangakuan jeung anjeun salawasna hirup dina kasadaran kamanusiaan jeung teu wae nembongkeun sifat asli anjeun salaku hambana Gusti Allah, mangka Gusti Allah baris ngabeungharkeun anjeun ku kabeungharan anu sajati nu kekal abadi nu teu bisa dipaling jeung teu keuna ku ruksak, nyaeta gonian billah, beunghar ku Allah. Jalma nu beunghar ku ilmu tetap aya apesna, sabab di atas jalma anu berilmu aya deui jalma nu leuwih berilmu, jeung teu sakabeh urusan bisa diatasi ku ilmu. Nya kitu deui jalma nu beunghar ku harta, sarua aya keneh apesna, sabab di atas jalma anu beunghar aya deui jalma nu leuwih beunghar. Jeung teu sakabeh persoalan bisa direngsekeun ku harta. Nya kitu deui jalma anu mulya ku pangkat, ku jabatan jeung ku kakawasaan, kitu keneh aya keneh apesna. Tapi jalma nu beunghar ku Allah, Allah nu bisa ngaluhuran Allah, jeung Allah nu teu bisa diatasi ku Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu nu beunghar ku harta, hirupna bergantung kana harta. Sedengkeun harta mah bisa beak,
nu beak hartana tangtu beak beungharna, nu beunghar ku ilmu hirupna bergantung kana ilmu, sedengkeun ari ilmu bisa poho komo mun kena ku pikun, mun poho jeung pikun leungit ilmuna. Jadi boho nu beunghar ku kakawasan hirupna bergantung kana kekuasaan, sedengkeun ari kekuasaan aya batasna, nalika beak kekuasaanana jadi jelata. Naon artina? Hartina pek anjeun jadi ilmuwan, jadi hartawan, jadi penguasa, tapi hiruplah anjeun dina kasadaran kamanusiaan, tapi tembongkeunlah ku anjeun sifat asli anjeun salaku hamba Allah, jeung bergantunglah anjeun ngan ka Gusti Allah hungkul, lain ka ilmu, lain ka harta, lain ka kekuasaan, niscaya anjeun beunghar ku Allah. Jeung ari Allah etalah zat anu teu keuna ku apes jeung nu kagungan kakekalan, kekal maha beungharna, kekal maha kuatna, kekal maha mulyana. Dawuhanana dina Al-Qur'an, wa kullu syai'in halikun illa wajhallah, segala sesuatu pasti binasa kecuali zat Allah. Jama-jama nu geus beunghar ku Allah etalah jama-jama anu nyumput bumi dinu caang. Caangna lain caang panon poe, lain caang lampu, tapi caangna nur ilahi. Hartina dinaungi, ditangtayungan ku kamahaanana Gusti Allah. Mun lemah dikuatkeun ku maha kuatna Gusti Allah, mun hina dimulyakeun ku maha mulyana Gusti Allah, jeung saterusna. Hartina deui bakal jadi jama anu pilih tanding, moal eleh ku makhluk nu mana wae pasti leungar cadas. Mun aya batur nu ngahinakeun kadon batur anu hina, mun aya batur nu nyilakakeun kadon batur nu cilaka. Kajahatan kadoliman ti makhluk harita keneh baralik deui kana pelakuna masing-masing. Jadi jama-jama anu geus beunghar ku Allah etalah jama-jama anu narepi kana makom kawalian, anu dibajuan ku karomahna Gusti Allah. Ku sabab kitu moal eleh gele ku jama-jama anu ngamarusuhan, sabab saestuna Gusti Allah geus menyatakan perang ka jama-jama anu ngamarusuhan ka wali-walina Gusti Allah. Ayeuna kumaha carana nembongkeun sifat asli ujang salaku manusia? Nah kudu eureun diajar supaya jadi jalma bodoh. Nah kudu micun harta supaya jadi jalma fakir. Nah kudu ninggalkeun jabatan supaya jadi rakyat jelata. Nah kudu eureun dahar supaya katingali lemahna. Nah kumaha? Wa zalikal i'tiraf wa idharu bimuwajamati taati wagtina bin nawahi ma'atabari minal hauli wa quwwah al mu'abbari anha bil istiqomah. Nyaeta ku cara mulajamah, nyaeta terus menerus dina migawe taat ka Gusti Allah.
jeung ngalupaskeun eta sakabeh kataatan anu dipigawe terus menerus tina pangakuan diri jeung tina rasa memiliki kana daya jeung kakuatan diri nu dipake kana migawe eta kataatan. Talamun ente geus bisa kitu mangka etalah anu disebut istiqomah tangkalna karomah. Artina sahajama anu istiqomah etalah jama anu boga tangkal. Tina eta tangkal biji buah. Tangkalna disebut istiqomah, buahna disebut karomah. Itu menurutkan firman Gusti Allah dina surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis samai. Nah anjeun teu merhatikeun kumaha Gusti Allah geus ngajadikeun perumpamaan keur kalimah thayyibah ibaratna saperti tangkal anu alus anu akarna kokoh anu menghujam ka dasar bumi kalawan hujaman anu kuat jeung dahanna ngarangkada ka langit. Di mana ayana kalimat thayyibah? Nyata diantarana dina kataatan, dina salat, dina wirid, dina ngadares Quran, dina hate jeung lisan ahlullah, nyata ahli-ahlina Allah. Jadi lain kudu miskin, lain kudu bodoh, lain kudu teu dahar, lain kudu jelata, tapi kudu terus menerus ngabdi ka Gusti Allah. Tong kapangaruhan kurobahna kaayaan. Pansop aya keur malarat mah ngadekul wirid unggal puting. Nah ari geus beunghar mah teu ngadekul. Aya deui keur mimiti mah sumanget ngaji pangsuhudna, wirid panglilana, hayang menta dipanggihkeun jeung jodohna. Sabulan teu diijabah, 2 bulan teu diijabah, geus 3 bulan wirid teu diijabah keneh wae. Ka 4 bulanna kumaha? Ka 4 bulanna teh pundung, eureun ngajina, eureun wiridna. Tamun kitu teh istiqomah. Nu istiqomah mah rek diijabah rek henteu, rek keur aya pangabutuh, rek keur eueuh pangabutuh, rek aya perubahan, rek eueuh perubahan, lanjut terus. Resepna kana wirid lanjut wiridna, resepna kana salat penting lanjut salatna, resepna ngadares Quran lanjut ngadaresna, resepna sholawatan lanjut sholawatna. Can eureun lamun can nepi kana poe pamungkas, poe di mana nyawa dicabut tina raga nyaeta maut ngaranna. Bal abdul mustaqim wal muqtarib wal mudhir bisifatil ubudiyah. Jadi ari jalma anu disebut istiqomah nyaeta anu terus menerus dina kataatanana ka Gusti Allah kalawan sadar kana sifat-sifat asli dirina jeung nembungkeun eta sifat-sifat asli dirina dina ubudiyahna ka Gusti Allah. Fayan baki alal abdi alla yahrisa illa alaiha wala takuna lahu himmatun illa bil wusuli ilaiha. Mangka saestuna ari cita-cita anu luhur keur urang salaku hamba tiada lain dan tiada bukan melainkan istiqomah.
Paribasa pandaheula mah cek guru sakola bercita-citalah setinggi langit. Heueuh. Tah cita-cita anu setinggi langit versi hamba Allah mah lain jadi dokter, jadi polisi, jadi presiden, tapi jadi istiqomah dina ubudiyah ka Gusti Allah. Cek kateranganana dina Quran, innal ladina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla tahopu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Saestuna jalma-jalma anu geus berikrar mangeran ka Gusti Allah, tuluy maranehna istiqomah dina ngahambana ka Gusti Allah, mangka Gusti Allah nurunkeun malaikat ka maranehna mawa kabar ti Gusti Allah. Dawuhan Gusti Allah melalui eta para malaikat ka hamba-hambana anu istiqomah dina ngahambana ka Gusti Allah, anjeun ulah sieun jeung ulah sedih. Jadilah anjeun jalma anu bunga sabab Gusti Allah geus ngajadikeun keur anjeun, geus ngadiakeun keur anjeun, geus ngajanjikeun ka anjeun jannatun naim, nyaeta sawarga anu penuh ku kanikmatan. Jadi istiqomah leuwih layak diperjuangkeun ku jalma-jalma anu mangeran ka Gusti Allah. Jalma-jalma anu istiqomah eta jalma-jalma anu aya harepan meunang kaluhuran ti Gusti Allah. Kusabab kitu tahaqqaq bi ausofi yumiddaka bi ausofi, tahaqqaq bitulik yumidaka biiji, tahaqqaq bi ajji yumidaka bi kudrati, tahaqqaq bidofi yumidaka bihaulihi wa kuwati. Jadi anjeun kudu eling, kudu sadar yen anjeun mangeran ka Gusti Allah. Jeung anjeun kudu sadar rek iraha wae di mana wae anjeun teh disanghareupan ku Gusti Allah. Mun anjeun geus sadar yen anjeun di mana wae iraha wae keur nyanghareup ka Gusti Allah, mangka pastikeun diri anjeun bersifat ku sifat asli anjeun. Niscaya Allah muatkeun ka anjeun ku kamahaan sifatna. Pastikeun diri anjeun dina sifat kahinaan. Niscaya Allah muatkeun anjeun ku kamaha mulyaanana. Pastikeun diri anjeun dina katerbatasan anjeun. Niscaya Gusti Allah muatkeun anjeun ku kamaha kawasaanana. Pastikeun anjeun dina kalemahan anjeun, niscaya Allah muatkeun anjeun ku kamahadayaan jeung kamaha kuatanana. Gitu.